Faslun ari ieu eta hiji pasal. Wa qadiyun qadu jeung sok dinaqdu naon al ibaratu ibarat wa ma'nahu sareng ari maknana naqdul ibarat dawa butlaniha eta ngaku batalna ibarat mustadilan varianan ngadalilan bimukhalifatiha kusabab nyulayaan ieu ibarat qanunal lugati kana patokan ilmu lugat awi sarfi atawa kana ilmu sarf awi nahwi atawa ilmu nahwu. Waqad yujabu jeung dijawab naon anhu ieu naqdu bimani mukhalafatiha kungaman nyulayaan ibarat mustanadan beringin sanad bimadhabin kuhiji madhab imadahibi ahlil arabiyah tina pirang-pirang madhab ahli arabiyah ahli bahasa Arab yasiwa nusa alaihi ku ieu madhab naon tilkal ibaratu itu ibarat waqadis taro jeung nyata geus masyhur naon ana nakidul ibarat sayaktosna anu ngudar kana ibarat mustadilun eta mustadil wa manahu sareng ari manana ieu istaharo anal i'tirad eta sanyanyana i'tirad alal ibarati kana ibarat bisababi mukhalafatiha kusabab nyulayaan ibarat al qanun al arabiyya kana patokan-patokan ilmu Arab layasu eta teu saya i'tirad ala tariqil man'i ku jalan netepan kana jalan man'u lakin hada naqdu tetapi nari ieu naqduan layan pahu eta teu manfaat ieu naqdu al mu'allila ka mu'allil inda man ilmani dina nalika ngaman'una sisail mudahu kana dakwaan mu'allil au muqaddimata dalili atawa kana muqaddimah dalilna mu'allil balwa balik dari ieu naqdu intiqalun eta pindah minhu ti mu'allil ila bahsin akhara kana bahasan anu sejen patapaton mangka kudu pinter anjeun kudu ngarti kudu pinter wabil jumlah jeung kalawan sajumlahnana ananaqdu eta ananaqdu arisanya nyana naqdu arbaatun eta aya 4 naqdu tarif tegasna kahiji nganaqdu kana tarif wa naqdu taksimi jeung kadua nganaqdu kana taksim wa naqdu dalil katilu nganaqdu kana dalil wa naqdul ibarati jeung kaopat naqdul ibarat wa amat talabu dalil anapun ari menta dalil alal mudda'a kana dakwaan awil muqaddimati atawa kana muqaddimah fala yusama mangka ulah diaranan ieu talabu dalil naqdon kana naqdu bal naqdon tafsilian balikta kana naqdu tafsili ilam kanyakeun ku anjeun anal murakkab nakis sanyanyana murakkab nakis in kana eta lamun bae kabuktosan murakkab nakis qayyidan eta dikayidan lil qadiyah ku qadiyah pada mangkari murakkab nakis tasdikun eta tasdik maknan dina maknana ayaridu atu datang alaihi kana murakkab nakis naon almanu manuan mutlaqon barianan mutlak kantakula seperti ngucap anjeun hada insanun rumyun hada ari insanun eta jelema rumyun urang negara Romawi
Pali saili mangka eta tepikeun sail ayamna arieun ngaman sail rumiatahu kana kabiruman ieu insan pakot wungkul. Pain asbata teras lamun bae ngaisbat mualil rumiatahu kana kabiruman ieu insan kana sifat karumawian insan. Didalilin ku dalil palisaili mangka eta tepikeun sail ayamna rieun ngaman usail muqaddimata dalika dalil kana muqaddimah eta dalil aw yu'aridu atawa ngamuarodohan sail hu kana dalil aw yanqudu atawa nganaqdu sail hu kana dalil. Wal mutafatinu ari jalma nu cerdas layah pa eta teu samar alika si mutafatin naon dalika eta man'u. Wa idza lam yakun di mana-mana teu kabuktosan muraqabna kis qayyidan eta dikayyidan lil qadiyah ku qadiyah kan kola seperti ngucap jalma mun sahadun hiji jalma gula mujahidin kana lapad gula mujahidin al khamsata asyara kana lapad khamsata asyara pala yung tarodu mangka ulah diitiro non alih muraqabna kis bisail hiji perkara ila bimukhalifati dzalika labdi angin ku nyulayan eta lapad alqanunal arabiyah kana patokan-patokan ilmu Arab. Idza khalafa di mana-mana nyulayaan ieu muraqabna kis kana ieu qanunul arabiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayanil munadzarah. Dina ngajelaskeun munadzarah al-jariyati anu berjalan fil ibarati dina ibarat. Redaksi ari ibarat teh. Qadiyun qadul ibaratu sok dinakdu ibarat ku sisail artosna wa manahu ari mana nakdul ibarat dakwa butlani hak eta ngaku nasail kana batal na ibarat bari nyulayaan bari nyieun dalil kusabab ibarat nyulayaan kana patokan-patokan ilmu lugat atawa ilmu sorof atawa ilmu nahu ibarat anu bertentangan jeung patokan ilmu Arabiyah maka menang dinakduna kulu ibaratin mukhalifatin liqawaidil Arabiyah yajuju nakduha. Kulu ibaratin ari tiap-tiap ibarat kulu ibaratin mukhalifatin liqawaidil arabiyah yajuju nakduha tiap-tiap ibarat anu nyulayan kana patokan ilmu Arab teh nahwu sorof ilmu lugat ya juju eta meunang naon nakduha nganakduna kana eta ibarat. Misaluhu fi qauli sulamil murawnok mangga munawrok manganya. Ulah sulam ditonyok lah. Misaluhu fi qauli sulamil murawnok masurna ti musannif murawnok walihi wasabihi zawil huda mansubihu bi anjumin fil ihtida walihi wasabihi zawil huda mansubihu bi anjumin fil ihtida
wa alihi sareng kakulawargina Kangjeng Nabi wasobi jeung ka sahabat Nabi dawil huda mansubihu bi anjumin fil ihtida. Ulang mana bahasa gitunya. Sala alaihi lahu madamalija yahudu min bahril ma'ani lujaja wa alihi wa sahbihi dawil huda mansubihu bi anjumin fil ihtida. Kalapa dua alihi nya janten contohna. Ari wa alihi teh diasapkeun kana alaihi kana hi dina lafaz shalla alaihi. Dan contohnya lafaz dua alihi. Dawa alihi teh diatapkeun kana hi dina lafaz naon? Alaihi dina bet shalla alaihi lahu madamal ija yahudu min bahril ma'ani lujaja. Panakodohu sa'il waqala panakodohu sa'il waqala panakodo teras nganak duhu ka ieu sulamul muronok sailu sa'il waqala nyarios sa'il ibaratu kahadihi pasidatun li annaha mukhalifatun li qawaidil arabiyah. Ibaratu kahadihi pasidatun tanapi batilatun mangga li annaha mukhalifatun li qawaidil arabiyah wa kullu ibaratin kadzalik fahiya pasidatun. Cek syail teh ibaratu ka ari bahasa anjeun hadihi anu ieu nyebutkeun naon wa alihi pasidatun eta rusak nya wa alihi kapan atapna ge kana alaihi kana hi dina lafaz alaihi berarti kudu make naon ala ulah alihi unggul. Wa kullu ibaratin mukhalifatin ari tiap-tiap ibarat anu nyulayan kana patokan nahwu sorof faya fasidatun wa wajhul mukhalafah li anna fiha atfan ala domiril majrur min ghairi i'adatil jar wa wajhul mukhalafah li anna fiha atfan ala domiril majrur min ghairi i'adatil jar fahuwa ghairu jaizin. Wa wajhul mukhalafah ari jalan-jalan nyulayaan mana bertentangan jeung patokan nahwu sorof ya li ana fiha karena sanyanya na tetep dina ieu ibarat dina bahasa naon wa alihi atpan aya ngatapkeun ala domiril majrur kana domir majrur hi dina lafaz naon alaihi dina bet sholla alaihi kan ari wa alihi teh nyatapkeun kana alaihi kana hi dina lafaz naon alaihi min ghairi i'adatil jar bari teu dibalikan di harap jarna alana teu dibawa langsung wa alihi teu nganggo ala da kedana mah wa ala alihi fahuwa ari atpan ala domiril majrur min ghairi adatil jar ghairu jaizin eta teh teu meunang. Kama qala Ibnu Malik wa audu khafidin lada atbin ala domiri khafdin laziman qad ju'ila. Kakak menawan
wa ala alihi ieu wa alihi wungkul teh aya wa alaan kapan diatapkeun kana hi dina lapad alaihi takumaina fi sohibul ibarat wa qad yujabu salajengna jawaban fi sohibul ibarat biman'i mukhalafatiha dijawab naon anhu ieu nakdu sa'il biman'i mukhalafatiha ku ngaman'u nyulayaan ibarat bari nyieun sanad kana hiji madhab ti madhabna ulama-ulama anu ngameunangkeun kana eta ibarat. Jawabanana al-wadifatul muwajjahatu min sohibil ibarat al-wadifatul muwajjahatu tahu kok dijabunya al-wadifatul muwajjahatu ari garapan anu dipadepkeun min sohibil ibarat dinu ngagaduhan ibarat dijawabi nakdil madkur dina ngajawab nakdu anu dicarioskeun man'u sugro eta ngaman'u kana muqaddimah sugro mustanadan bima yujawijuha mustanadan bari nyieun sanad bima kana perkara yujawiju anu ngameunangkeun ieu ma ha kana eta ibarat di ayu qala kureka yang diucapkeun di ayu qala la nusallimu anna hadhil ibarata mukhalifatun liqawaidil arabiyyah mana dah la nusallimu taslim kaula la nusallimu anna hadhil ibarata sanyanyana ieu ibarat mukhalifatun eta anu nyulayaan liqawaidil arabiyyati kana patokan wisaraf bisa ya yes saibul ibarat sanadna lima laya juju antakuna hadihil ibaratu jariyatan bimadhabiman yujawijuha lima laya juju lima karena naon laya juju teu meunang naon antakuna yen kabuktosan naon hadihil ibaratu ieu ibarat jariyatan eta anu berjalan bimadhabiman yujawijuha bimadhabiman kana perjalanan ulama yujawiju anu ngameunangkeun ieu man ha kana eta ibarat lima laya juju antakuna hadhil ibaratu jariyatan bimadhabiman yujawijuha kama qala Ibnu Malik dek sabadana kumaha sareng walaisa indilaziman id qad atafin nadmi wa nasri sahihi musbata kengingnya sur bet anu kadua mah sabada bet anu tadi ngatapkeun kana domir majrur bari teu dibalikan deui harap jarna eta teh meunang kenging jeung teh naon dibaca naon wa alihi bahkan dia kaul naon kaul aso tinggali rasulamnya lantaran aya hanap keneh nah sulamun ajat sulamun taufik sulamun aurok Mareto aya santri jangkung bodog bade ngosamsiah ngajakeun tanya ku kuring terus sulamna alhamdulillah sulamun ajat ngaulang sulamun taufik
terus katalar ya sama si hati nyamung yang sulamun aja sulamun naorok maksudnya dina jadi bisa menyebutkan kitab mantek moal aya nya dina kelas ngawas kelas mantek moal aya aya barang ge Islam sabuji poe sini di mantek mah teu aya kitabna nya kitab mantek kelas mantek enak teh nabi teh alhamdulillah nah di awas kaduka cenah teu kitab naon Waqodi taharo jeung nyata geus masyhur bainal muhasilin antara anu ngahasilkeun ilmu naon ana nasidul ibarat sanyanyana anu nganakdu kana ibarate mustadilun eta namina mustadil namina mustadil wa manahu arimana aya istaro anal i'tirad alal ibarat sanyanyana jalma anu ngaitirad ieu teh nya dimaksa dina isim panjangna jalma anu ngaitirad kana ibarat ku sabab nyulayaan ibarat kana patokan-patokan ilmu Arab layasi ala tariqil man'i eta teh teu sah nganggo jalan naon man'u tenging ge la nusallimu ibaratika itu biasa gitu nya taslim kaula kana ibarat anjeun jadi jalma anu rek ngaitirad kana ibarat kusabab eta ibarat bertentangan jeung patokan nausorok pepeujeuh ulah nganggo jalan man'u jadi ulah nganggo bahasa naon la nusallimu komolana slamu manya bal ala tariqil ibdal tabalita ku perjalanan ngabatalkeun wal istidlal jeung ngadalilan ulah ayeuna ku jalan man'u lakin hadana do tatapin ari nakduan titihak sa'il layan faul mu'allila eta moal manfaat ka mu'allil dina nalika ayeuna si sa'il ngamantu kana dakwaan mu'alil atawa kana muqaddimah dalilna eta mu'alil bahwa balikta ari anu manfaat mah eta nakduna intiqalun minhu ila bahsin akhor pindah tina hiji bahasan kana bahasan anu sanes patafaton mangka kudu pinter anjeun. Wabil jumlah jeung kalawan sajumlahanana ananakdo ari sayaptosna nakduan teh eta aya 4. Hiji nakdu ta'rif, nganakdu kana ta'rif. Dina halaman 13 dugikeun ka 34 eta nakdu ta'rif sadaya nanya. Tarifu kahada batilun li'anahu goit kolil. Bisa terasna. Kedua, wanakdu taksim. Aya nakdu taksim. Nakdu taksim tina halaman 48. Bisa terasna. Wanakdu dalil jeung nakdu dalil dina bab tasdek. Tasdek kan dalil. Kaopat, wanakdul ibarat. Jeung nakdul ibarat. Itu nama aya 4. Nakduan. Berjalan ayeuna dina munadharah hiji ta'rif sah dinakdu kadua taksim sah dinakdu dalil tasdek ya jangan natijahkeun ayeuna tina sugro jeung kubro tiasa dinakdu ibarat oge tiasa dinakdu wa amma talabu dalil anapun ari menta dalil alal mudda'a kana dakwaan menta dalil ayeuna kana dakwaan awil muqaddimah atawa kana muqaddimah fala yusamma nakdon eta mah teu disebutkeun nakdu balita aya kaidan bal nakdon tafsilian balita disebutna nakdu tafsili
Faslun ari eta hiji pasal fil munadzarati dina munadzarah al jariyati anu berjalan fil muraqqabati nakisati dina muraqqab nakis. Ilam kanyakeun ku anjeun anal muraqqab nakis sanyana muraqqab nakis. Kuma muraqqab nakis wa huwa ari muraqqab nakis alladzi eta anu layasyu anu teusan naon asuku trepeh alai kana ieu meh. Jadi anu can sah repehna. Berarti can repeh can dalahar beureunya. Eta kalau ngisi parab sok repeh ge kumamanya. Can di parab dorane gitu na kolam piring. Parab repeh gitu. Ida kana qayyidan lil qadiyah. Di mana-mana kabuktosan murakkab nakis eta dikayidan ayeuna ku qadiyah. Faza tasdikun maknan. Mangka disebatna teh tasdik dina maknana. Kulantaran tasdik berarti berjalan naon atuh? Munadzarah. Ya, sanajan maknana wungkul tasdik tetap berjalan ayeuna munadzarah. Payaridu tuh atuh datang alai kana murakkab nakis naon almanu manuan ti pihak sa'il. Di menang kasail ngaman'una mutlakon barianan mutlak. Rek man'u make sanad atawa man'u teu make sanad. Kanta kula seperti ngucap anjeun mu'alil, punten sa mu'alil lanya. Hada insanun rumi, nah kita baheula ya. Hada insanun rumiun. Ari ieu jelema eta hari ieu teh eta jelema urang bangsa Rumawi. Biasana Rumawi anu Rumi dina kitab sanes negara Rumawi nya. Rumi di dieu mah dina kitab kalana supaya Rumi gini. Eta Iran nya. Iran sareng Irak. Iran lah Rumawi teh. Sanes mana? Sanes negara Rum. Rumawi kuno sanes eta nya. Tapi Rumawi teh ieu mah maksudna Iran. Di Pulau Gadung saeutik lah. Kairan mah deukeutnya. Insanun rumiun eta negara Rumawi. Palik sa'il. Mangka eta menang pikeun sa'il. Ayamna rumiyatahu. Arien ngaman'u kana sifat kaaruman ieu insan pakot wungkul. Fa in asbata tengah sekali ganya enak kita beula. Di mana-mana ayeuna mu'alil ngaisbat kana karumawianana bidalilin kalawan make dalil maka pikeun sa'il ngaman'u kana muqaddimah eta dalil hiji. Kadua ngamu arodohan kana eta sa'il. Katilu nganak du kana eta dalil kana tilu garapan. Contohnya tadi. Misalu ayakulal mu'alil awalan hada insanun rumiun. Dan tiluanana. Hada insanun rumiun. Tip mu'alil. Hada arya insanun eta jelema, hada arya insanun rumiun eta jelema turunan cerum. Sauye urang turunan cerum deh. Pamana ahusa ilwakola, pamana ahusa ilwakola, lanu salimu anahu rumiun. Kitab palisail ayamna rumiyatahu. Lanu salimu anahu rumiun tetaslim kaulah. Ana usahanya nyana ieu jelema teh rumiun eta turunan biru. Mah melintuh kieu tinggal di rumah begangnya. Ari lintuh. Paas batahul mu'alil. Paas batahul mu'alil. Paida asbatahul mu'alil bidalilin. Faidha asbatahul mu'alil bidalil fatajri fihi al-mas'alatu salasah.
Faida asbata di mana-mana ngaisbatu kamu alih kasail sal mualilu mualil bidalil ku dalil patajri mangka berjalan fihi di ieu mudalil naon almas alatu salisalasa almanu wa nakdu wal muaradhah almanu wa nakdu wal muaradhah misaluhu ayakulal mu'alil biisbati da'wal madkur kunga isbat dakwaan anu geus dicarioskeun li anna hada yakhruju min biladi rumi li anna hada karena sanyana ieu jelema ya ruju eta kaluar ya hada min biladi rum di negara Rumawi wa kullu man yahruju min biladi rum fahuwa rumiyun wa kullu man yakhruju min biladi rum tiap-tiap jelema anu kaluar ti negara Rum bahwa wa kullu man yakhruju min biladi rum bahwa rumiyun aiji pamana ahusailu asugro pamana ahusail asugro hiji nomoran hiji pamana ahusail asugro tadi na kitab kumaha palisail ayamna muqaddimata dalikat dalil hiji pamana ahusail asugro lan usalimu anahu yakhruju min biladi rumpah warumiyun lan usalimu tetaslim kaulah anaman khoroja bunten anaman khoroja min biladi rumpah warumiyun lan usalimu tetaslim kaulah anaman sanyanya na jelema khoroja nu kaluar man min biladi rum ti negara Rum pawari man terumiyun eta urang Rumawi taslimnya tiap-tiap zaman nu kaluar ti negara Rumawi eta urang Rumawi lobanya nu caricing ayeuna di kota urang kampung ada di kampung asal wajannya jadi dia di kota atau di Cicunging nomor tadian ayeuna kan di kota di dia kedua nomor kedua na ayu aridohu parodohu sa'il wakola kedua parodohu sa'il wakola dalilu kahada wa indala ala sihati ma'ida eta lakin indi dalilun yunfihi dalilu kahada ari dalil anjeun hada anu ieu wa indala sanajan nuduhkeun dalil ala sihati ma kana sana dakwaan ida eta anu ngaku anjeun lakin indi tetapi na eta tetep disandingeun kaula dalilun ari dalil yunfi anu nganapikeun ieu mah kana bener anu nganapikeun dalil hi kana ieu ma ida eta wahwa anna hada yakhruju min biladil farsi wahwa anna hada yakhruju min biladil farsi wahwa ieu dalil anna hada eta sanyanya na ieu jelema teh yaruju eta kaluar iada min biladil farsi ti negara Paris wa kullu man yaruju min biladil farsi fahuwa parsiun wa kullu man ari tiap-tiap jelema yakhruju anu kaluar ieu men min biladil farsi di negara Parsi fahuwa parsiun mangka ieu man teh eta orang Parsi
dua takatilu. Nah kitab takatilu auyun kidohu atau nganak du. Katilu panakodohu sa'il wakola. Ilu panakodohu sa'il wakola. Dalilu kahada batilun. Dalilu kahada batilun. Li'annahu jarin fi muda'an akhara mutakhalifan anhu hukmal muda'a. Li'annahu jarin fi muda'an akhar mutakhalifan anhu hukmal muda'a. Dalil kari dalil anjeun ada nu ieu batilun eta nu batal li'annahu karena saya dalil teh jarin eta nu berjalan fi mudaan akhor dina dakwaan sejen mutakhalifan anu nyulayaan anhu hukmal mudaa wa wajhul jaroya ari jalan berjalan dina dakwaan sejen anna jinjia aqoma firum wa kharaja anhu fahuwa yakhruju min biladirum. Wawajul jaroya anna jinjia eta sanyana urang jinji akoma anu cicing ieu jinji pirumi di negara Rum wa kharaja jeung kaluar jinji anhu ti Rum wa fahuwa jinjiun fahuwa jinjiun punten wa waju takhaluf manahu laisa birumiyin wa waju takhaluf ma'annahu laisa birumiyin wa wajul jaroya ari jalan-jalan berjalan dina dawan sejen ana jinjia eta cenah urang jinji akoma anu cicing jinji pirumi di negara Rum wa kharaja jeung kaluar ieu jinji anu ti Rum bahwa yakhruju bener bahwa yakhruju min biladi Rum bahwa mangka arieu jinji teh yahruju eta kaluar ieu jinji min biladi Rum bahwa yahruju min biladi Rum wa waju takhaluf ma'anahu laisa birumiyin. Janten ayat 3 berjalan pikeun ayeuna mu'alil ti pihak sa'il hiji man'u dua mu'aradhah katilu naqdu. Wal mutafatin ari jalma anu cerdas jalma anu pinter layah pa eta teu samar ali ka mutafatin naon dalika eta manuan anu tilu. Wa idza lam yakun di mana-mana teu kabuktosan murokab nakis na eta dikaidan ku qodiyah. Kan kola ahadun seperti ayah jalma nu ngucap ieu gula mujahidin kan murokab nakis ieu teh nya gula mujahidin teu bisa disebat qodiyah khamsata asyara murokab nakis teu biasa disebat qodiyah fala yutarodu mangka ulah diitirad naon alai ieu murokab nakis bisain minal munui ku hiji perkara minal munui tina pirang-pirang anu manuan biasanya lamun bae murokab nakis tanpa aya kaid naon qodiyah eta mah tidak berjalan manuan ila bi mukhalafati dalika kajaba si eta lapad teh nyulayan kana patokan-patokan ilmu Arab idza khalafahu di mana-mana nyulayan ilapad karena ieu qanunal arabiyah menang cenah eta mangan berarti nakun naon eta mah nganakduna kana nakdul ibarat lamun bertentangan jeung ibarat ayeuna patokan lahu syarab. Faslun ari eta hiji pasal wa idza ajaba yang di mana-mana ngajawab sal mu'allil ani tirodi sa'il tina ngaitirod nasail bijawabin ku jawaban mabniyin anu diadegkeun alama kana perkara salama anu nasli manu kana ieu masa sailu sail
biaya sebuta kurekayen netepkeun mualil mah kana perkara mana anu ngaman kana ieu mah sasail sail bidalilin ku dalil mustamilin anu ngawengku ala muqaddimatin kana muqaddimah musallamatin anu ditasliman indah sail numutkeun sail ma ilmil mu'alil sarta apaleuna na mu'alil bi anna ladzi kana sanyanya anu salama anu nasliman yasailu kana ladzi batilun eta batal pada mangkari ye jawaban teh jawabun iljamiun eta jawab anu mung eleh jadaliun tur anu papaduan la tahqiqun lain jawab sabenerna laesa anu teu meunang naon al-ghardu pamaksudan minhu tina ye jawab iljami idharul haqi eta rek nemrakeun hak bal iljamul khosmi balita ngelehkeun musuh pakot wungkul wakada jeung eta nya kitu deui ye jawab iljami isbatuhu arinya isbatna mu'alil bimugolatotin kujaku dalil mugolatoti amatil wurud ma ilmihi sarta ilm apaleuna na ieu sail biana usahanya na ieu isbat mugolatotun eta mugolatotu amatil wurud palayan bagiatu teu pantes lil mu'alil pikeun mu'alil naon jalikal jawab eta jawaban illa idza kana kajaba di mana-mana kabuktosan sa'al mu'alilu mu'alilna bener sa'al khosmu sailna muta'anitan eta nu ngajak ngesang ngajak sparring ieu mu'alil khosmu sailna mutanitan eta anu ngaguguyonkeun ngaheureuyan ngajakan ngesang mun urang. Ngogado eta na teh budak teh. La taliban lain anu menta lidharil haq pikeun nemrakeun hak. Wal jawabu tahqiqi wari jawaban anu sabenerna huwa eta jawab tahqiqi al jawabu eta jawaban allazi anu bana anu ngadegkeun ku kana ieu jawaban saha al mu'alilu mu'alil alama kana perkara alima anu apaleun mu'alil hak tahu kana hakikatna ieu mah lakina sail tatapi nari sail lakina sail tatapi nari selida sakata eta di mana-mana repeh sail inaidin dina nalikana isbatul mu'alil inaidin dina nalika isbatul mu'alil yasul eta hasil lahu pikeun sail naon al iljamu eleh pain manaa ras lamun bae ngaman sail maka na perkara salamanu nasliman ieu sailu kana ieu min qablu dina sama isbat alahu mangka eta tepikeun sail teh dalika ari eta man idlahu karena meunang pikeun sail ayyadai ari yang ngaku sail atarodud kana ngabulak balik badal jajmi sabada mastikeun bihi kana ieu mah salamahu malam yakun salagianan teu kabukta sanaon mah perkara salam anu nasliman sailu kana ieu mah teh badihian jalian eta anu badihi jali walida jeung kulantaran badihi jali kila diucapkeun naon anal mani'a la madhabalahu sanyanya sail la madhaba eta saya madhab eta tetep lahu pikeun ieu sail Faslun ari eta hiji pasal wa iza ajabal mu'alil. Di mana-mana mu'alil ngajawab tina itirod sail ku jawaban
anu ngadegna jawaban teh kana dakwaan anu diaku ku sail alama salama wa sail gambaranana bi ayat buta manahu sail kurekayen mu'alil netepkeun kana manuan ayeuna sail ku dalil anu mencakup kana muqaddimah anu bisa ditasliman ayeuna ku sail sarta apaleunana mu'alil yen caritaan anu ditasliman ku sail teh eta batal wa idza ajabal mu'alil pada mangka eta jawaban teh jawabun iljamiun eta jawab anu umum eleh jadi hayang ngelehkeun batur wungkul jadaliyun tujuanana papaduan la tahqiqiyun lain jawab anu sabenerna contoh misalu ayakulal mu'allil awalan misaluhu ayakulal mu'allil awalan asobunu najsun sip mu'allil deh asobun ari sabun najsun eta najis di sabun teh bahasa Arabnya karena nama sobun ngan tekung si ka al mubarak bareng-bareng itu ngadengena jadi sabun gitu bernama sobun dari bahasa Sundana sabun mah soap soapnya enak digilirkeun kana sabun bernama sobun sabun sabun guruna mah ka hidayatul mustafid bareng-bareng nanya salah antara sod jeung sin asobun ari sabun teh najun eta najis lah geuning sabun teh najis itu halilnya pamanahu sail la nusallimu da'waka taslim kaula kana dakwaan anjeun la nusalimu dakwah ay anna atlubu min kadalil adalah ala sihati tilka dakwah la nusalimu taslim kaula dakwah kana dakwaan anjeun ay anna atlubu min kadalil adalah ala sihati tilka dakwah Fa'ajabahul mu'alil saya jawabannya nanya Fa'ajabahul mu'alil teras ngajawab kasail sa'al mu'alil li'anahu muskirun li'anahu karena sanya sabun teh muskirun eta matak ngaweurekeun sok inum sabun abong teu weureu yakin Lianahu muskirun wakulu muskirin najun. Tiap-tiap anu ngaweurekeun najun eta najis. Yuntiju asobun najun. Lianahu muskirun wakulu muskirin najun. Yuntiju asobun najun. Taya jawaban mu'alil. Tina itirod sail ku jawaban anu diadegeun kana dakwaan anu ditasliman ku sail tanu kita disebutna jawab iljami jadi jawaban ti pihak mu'alil nyebutkeun li annahu muskirun wa kullu muskirin najun yuntiju ashabun najun ieu teh jawab iljami jawaban umum eleh ngadek saya ta malamun eleh dina jawaban banyak masuk curi jadaliun tur papaduan la tahqiqiyun lain jawab anu sabenerna walaisal gordu minhu jeung lain pamaksudan tina jawab iljami mah eta rek nemrakeun ayeuna bebeneran bal iljamul khosmi pakot balita tujuan ayeuna tina jawab iljami mah eta rek ngelehkeun batur wungkul supaya batur namru batur naon ngajeng gehe teu bisa ngajawab deui
wakada jeung nya kitu deui ngajengjekeun batur isbatuhu ari ngaisbatna mu'alil kumake jalan mugolatoti amatil wurud sarta manehanana ngaku ieu isbat teh isbat kunaon mugolatotu amatil wurud kan ari mugolat amatil wurud teh dalil anu naon al adilatu fasidah dalil anu ruksan contoh misalu ayakulal mu'alil kan contoh isbat misaluhu ayakulal mu'alil dorbu tipli wajibun dorbu tipli ari nakol bedug wajibun eta wajib aduh sini ngeul budaknya nakol bedug di dieu mah kade ngeul budak wajibun eta wajib mal bari ngeul budak wajib ngeul bedug nakol bedug madulag pamana ahu sa'il waqala lanusallimu da'waka ay ana atlubu min kadalil adalah ala siatitil kada'wa pamana ahu sa'il lanusallimu da'wak ay ana atlubu min kadalil adalah ala siatitil kada'wa Paat batahul mu'alil terasnya isbat hukasi sa'il sa'al mu'alilu li'anahu waridun fi jamani sahabat li'anahu karena tanya nengelan budak nengel bedug gade nengel budaknya bedug yang budak kan kami nulis nama li'anahu waridun fi jamani sahabat wa kullu ma huwa kana kadzalik fa huwa wajibun wa kullu ma kana kadzalik fa huwa wajibun yuntiju darbu tipli wajibun daya teh make dalil mugolatotu amatil wurud jadi kami naon jawab iljami hayang menang bungkul tidak siap dengan kalah dan siap menang siap kalah ya. Palayan bagi mangka teu pantes lil mu'alil pikeun mu'alil naon dalikal jamu eta jamu teu pantes teh cumernah mun urang mah gitu dina ilmu munadzarah berjalan munadzarah make jawab naon jawab iljami ila idza kana kajaba di mana-mana kabuktosan khos musailne muta'anitan eta ngajakan ngisan ngaguyonkeun ngajakan sparing ye sailne tah bae eta mu'alilne naon khos musail ngaguyonkeun meh aya celah-celah ngaheureuyan ieu sailne eta mah ku jami ge langsung di tengkat tina labuh tina ngajengje teu naon-naon la taliban lain anu mental lidarila kana nemrakeun beneran bisa kadang ngaheureuyan wungkul wal jawabu tahqiqi wari jawaban nu sabenerna huwa al jawabu ala dibanahul mu'alil alama alima hafiyatahu anu disatujuan ayeuna ku mu'alil di mu'alil teh nya tujuan kana eta jawaban eta jawab sabenerna lakina sail tatapina sail di mana-mana reteh sail tina manuan ayeuna mu'alil ya suruh lahu al-iljam reteh disebutkeun eleh sail teh dijawab da teu pantes dijawabna kudu kumaha tuh maju kena mundur kena cek sail pain mana lamun bae ngamanu sail ma salamahu min qablu kana dakwaan anu ditasliman sameme ayeuna diisbat ku mu'alil palahu mangsa meunang pikeun mu'alil bener palu mangka eta pikeun sail dalika ari itu manu sabab menang pikeun sail
ngaku kana ngabulak-balik sabada masihkeun kana eta dakwaan. Salagi dakwaan ayeuna sa'il tan badihi jali walida mangka kulantaran malam yakun badihian jalian tila diucapkeun naon innal man'a la madzabalau jang saeu teu aya tempat ayeuna asuh la madhab teu aya madhab teu aya tempat jalan lau pikeun sa'il dina nangtukeun sabada naon sabada ayeuna bener dina tarodud sabada nangtukeunana. Paslun ari eta hiji pasal sumalina sro ajeng kudu tumandang urang sarerea dibayanil munadzoro dina ngajelaskeun munadzoro ala takdiri nakli kana ngira-ngirakeun nukil in kunta lamun bae bukti anjeun teh nakilan eta anu nakal bangor ailam tal tazi matu lamun bae teh ngamistikeun anjeun sia tal mankul kana sana nu ditukil pala yarudu mangka teu datang alaika ka anjeun naon ila tolabu tasinakli kajaba menta nyohekeun eta tukilan. Wahada jeung ari ieu tolab makna man inakli eta makna tina namaun kana tukilan. Palaka mangka eta pikeun anjeun antas butari netepkeun anjeun naklaka kana tukilan anjeun bidori kitabin ku ngadirkeun kitab masalan umpamana wa inil tajam ta lamun bae ngamistikeun anjeun sia teu kana sana ieu mankul manan dina maknana waza jeung ari ieu sihah layu tasawaru eta teu bisa digambarkeun ieu za fil mufradi dina mufrad wal insa jeung dina insa wala fil murakkab jeung teu dina murakkab anakis si anu nakis payaridu mangka datang alaika ka anjeun naon al abhasu sabiqatu bahasan geus kaliwat ila yajiba kajaba yen masikeun naon al imanu mercayakeun bihi kana eta bahasan. Wa min iltizami sihati jeung eta pina sapali ngamistikeun sahana anu ditukil hukmuka ari ngahukuman anjeun ali kana mankul bianu saena mankul teh sunat anu sahih aw taqwiyatu maqolika atawa nguatan kana maqolah anjeun. Kan nya? Ini atuh Allah alam.